Balang siar sarapan keur si Pangais. Indit ka balong ngagantian tugas juragan. Tuluy ka pereman di saung balong. Bismillahirrohmanirrohim. Isuk-isuk ayeuna mah diawali ku balang siar heula sarapan. Kulantaran si Pangais teh masih keneh rada hamar. Daning ieu si bunit oge sabenerna mah rada mareumeuh ieu teh. Peureus genggerong. Sora oge kuat ka ngaberek bek kieu geuningan. Sirah semu balideug ieu teh besti. Singkat cerita meuli buburna geus beres we ning ieu. Hayu urang balik deui karunya si Pangais nungguan. Ning tah torojol we di harudum samping si Pangais teh. Atuh tuluy we urang eurihkeun ieu si buburna kana mangkok besti. Nya naon atuh cenah jeung ngiluan eta si bunit teh. Heueuh bae atuh besti dasar sarua semu gering ieu ge. Tah geus sahuap deui ah. Singkat cerita sarapanna geus beres ieu teh. Tuluy we urang asupkeun ieu si obatna besti. Tuh da masih keneh hareeng ieu teh si Pangais teh. Sok ah anaking sing engal damang ieu. Atuh ngasupkeun obatna geus beres. Langsung we ning ieu si bunit mah ngaberesihan beungeut meja. Sok sanajan awak mah ieu teh rada teu ngareunah. Kot ngareng reol kieu geuningan sorana ge. Heueuh atuh da anu ngaranna Inung mah. Salila kuat keneh leumpang. Ah teu ngareunah awak meueusan mah tarawat dirasa besti. Heueuh si horeng Inung ge kieu we meureunan baheula teh. Loba ngabohong, loba pura-pura. Heueuh pura-pura kuat padahal lemah. Padahal da kahayang mah ieu teh hayang ngagoler we. Heueuh atuh da lamun digolerkeun ieu rek kusaha dimaranian geura. Matak wayahna we kumarayap ning ieu. Kot singgara rupai atuh da wadah nu rarewok teh. Kot siga ulah we nempo urang cicing teh. Singkat cerita proyek wawadahan geus beres. Lanjut we ayeuna mah urang naher cai besti. Bari nungguan si caina asa. Hayu we ah besti ayeuna mah urang sesebret heula panincakan. Tah ieu urang ngalaanan heula gayor tina samping. Urut ayun-ayunan bebenyit ieu teh besti. Atuh lanjut we ayeuna mah urang ngeprukan panincakan ning ieu. Atuh dakot ngareres ieu teh heg barala deui. Pokona mah pagawean ieu mah tara kaliwat unggal poe teh. Heueuh da kabayang atuh meureunan besti lamun libur sapoe we. Tada teuing teu gararenahna meureunan titincakan teh. Tah ieu bukurna mah urang pulungan heula. Urang hijikeun jeung babaturanana di ditu tuh di juru. Tah ieu bubukna mah urang semprangkeun we kaluar. Sasapuna geus beres lanjut we ayeuna mah urang ngamanian beas besti. Ngarah jararongjon hate ari geus aya sangu mah. Atuh geus beres mah dimanian eta beasna tuluy we urang semplokeun. Geus disemplokeun mah colokeun jetrekeun we ulah poho. Tuh teu karasa si cai ge geus meledug asap. Atuh langsung we hayu urang ampihkeun ka imahna besti. Tah si caina geus ampih ayeuna mah urang mulasara ieu meunang dienongkeun dina lomari tiis sapeupeting ieu teh besti. Atuh urang gojojoskeun we ayeuna mah karunya keseleun tata dinungguan. Tah singkat cerita geus asak deui we ieu teh. Tuluy we urang gojojoskeun ieu sayurana. Ah bae besti masak saaya-aya we ieu mah. Tuluy we urang nyamel benot ning ieu. Atuh geus digoreng mah benotna tuluy we urang siksa. Luluhan we ning ieu ku mutu. Alhamdulillah singkat cerita konserna geus beres. Kulantaran ieu sampah base geus pinuh. Anu sakuduna mah ieu teh tugas juragan. Hayu we ah besti urang piceun ku urang teu geunah. Atuh geuleuyeung we ning ieu si bunit teh OTW ka tempat pamiceunan. Singkat cerita ieu geus nepi di lokasi. Sok geunah di dieu teh besti tara riis. Atuh urang gujubarkeun heula we ning ieu si sampah baseuna. Kulantaran kot geus ranghap eta lauk nuan. Tapi kela-kela besti samemeh balik